Muhun ki kitu we ayeuna mah ayeuna abdi bade jangem kanggo salajengna enjing bade wangsul ka kota bade wawartos kapun bapa ngeunaan lakon ieu bari sakantenan ngabantun kendaraan bade mapageun parto taina kahiji titip heula pun parto kaduana perkawis batu wulung masrahkeun ka Ayi Alam sakantenan jejeran ku aki upami isuk pagi tu aya nu hasil meunangkeun batu wulung enggal wartosan abdi engke bade ditinggalian di alamatna ku abdi ceuk Rosad nyokot butusan mangga tapi kade ulah dianalkeun teuing jang sabab lain pagawean enteng-enteng ieu mah jeung dimilik jeung nasib milu ngangtukeun kahartos ku abdi geki ieu mah akal tarekah we atuh ari tos kitu tos kieu teh aya hasilna mah nyadara di kumaha abdi ge moal maksa ceuk Rosad manehna sadar pisan kana hal eta. Di mana di Bandungna Kang? Si Alam nanyakeun. Di Cibarengkok Gang Pud nomor 11 tembal Rosad tades. Palih mana eta Cibarengkok teh? Lah gampil lah di Jalan Pasir Kaliki ngaler nu jurusan ka Sukajadi painen ranca badak liren mengkol ka kenca ta eta Cibarengkok. Palih mana eta ranca badak teh? Semua di dinya di jalan eta keneh da moal bireuk. Oh gitu hanya kal abdi mah Cantrang Bandung. Oh palingan atuh kan lamun saatnya wakang diajak ke Bandung urang piknik lah ke Tangkuban Parahu ke Jayagiri ke kebun binatang ke Taman Lalu Lintas atau ka manawe lah sakayang ayi Rosad ngambibita sangkan si Alam soson-soson ngabantu ka manehna nya lah dahayang ke Bandung kuring ge menang teu ki. Si Alam harita ngareret ka akina jiga bae ari aya kahayang mah ngarah loba pangalaman ngan umat ulah lila teuing aki eueuh batur. Balik sing meunang Japilus euy ceuk si Nini. Teu as Japilus mah Nini Sukro lah ke Nini. Ulah Sukro mending kanek dulu ceuk si Aki nyerenge. Nya kajon kanekerna asal hipu we cara apem. Wah di mana ya kaneker hipu umum jeung umum mogos kami mata hayang nanaon di kampung ge sagala aya ceuk Nini marani bari baud. Rosad jeung Jari katut eman ukur mesem maranehna kata aji ku sikap Nini jeung Aki sifatna teh terbuka nembongkeun gambaran kulawarga di pakampungan anu pinuh ku rasa duduluran anu murni. Hubungan antara Incu jeung Aki atawa Nini katara jelas daya wates anu misahkeun. Rosad jeung Jari katut eman ukur mesem maranehna kataji ku sikap Nini jeung Aki sifatna teh terbuka nembongkeun gambaran kulawarga di pakampungan nu pinuh ku rasa duduluran anu murni. Hubungan antara Incu jeung Aki atawa Nini teh katara jelas. Rosad ngarasa kabita ku cara kahirupan anu kitu. Da manehna mah di kota asa jagreg. Tepung jeung kolot ukur sawaktu-waktu ngariung sakularga teh langka pisan. Boro-boro bisa sempal guyon nembrakeun kaperluan ge haralese. Tepung sakedeung ukur silih tanya menta duit geus we sakitu. Jigana betah mun salawasan di dieu ieu ceuk Rosad ka baturna nya resep lah jali sahate ari di luar rame sora jangkrik jeung gaang sakapeung kadenge sora embe di sada di kajauhan sok aya anjing nu ngagogog kirawan ci Isa kadenge sora bedug disusul ke sora nu adzan. Kahirupan di pakampungan beuki karasa hiliwirna angin peuting anu maloncor kana sela-sela bilik tiis tapi tetap matak betah. Ari Parto humarurung aduh-aduhan kanyerina beuki karasa sakujur awak asa remuk tulang sandi asa caroplok sirah lieur jeung asa paranas. Aturosan sabatur-batur teu bebas sare dawati di kanu gering kapaksa kudu kemit. Gancangna carita peuting kaganti ku beurang. Banon poe geus moncorong ti beh wetan ayam jago raung kongkorongok nurek indit ka sawah geus ka kebon geus ngalit
beten ka sawah jeung ka kebon geus ngalut. Anu balik nyadap cangkalekna pating kolotrak. Harita rosad jeung baturna geus sagedangdan da geus pahit pasini yen poe eta rek balik heula ka kota ari parto ditinggalkeun. Sanggis amitan ka Aki jeung Nini berarti luan miang dijajabkeun ku panitia pribumi dipelong nepi ka ngilesna dina pengkolan. Si Alam kabitaeun hayang nyaho Bandung ngan teu wani da kayaan can ngidinan karunja manehna ka Aki marana anu tangtu ripuheun lamun ditinggalkeun teh. Sabaoga ingon-ingon parabaneun jaba ngampihan anu gering deui. Geus indit semah mah si Alam ngajiwang karanjang wadah jukut bus arit kana jero karanjang. Leos indit rek ngarit sakumaha biasa ari nu gering ditungguan ku Aki marana jeung Nini marani. Bangsa harita taya kajadian penting teu perlu dicaritakeun. Sorena si Alam bisa gedang dan make baju kampret bodas lalai sekar, celana panjang geus belel, kopea belel ditinggalin, disalindang sarung goleng. Sanggis bebeja ka Akina, leos murugarduh ronda pangulinan barudak ngora, geus ngabaku memeh magrib sok kumpul di dinya. Arulin bari ngobrol gogonjakan, silih heureuyan suka seuri babanyolan. Baranggo kagarduh aya barudak awewe keur sisindiran mun tamat saurang baturna sulak bari kaprok rame eak-eakan. Si Alam teu wani ngagareubah datang teh tuluy we diuk teu loba omong harita Nyi Mojang keur nembongkeun kabisana. Cika payang cika miri mun banjir caina beureum. Ulah hayang ka Nyi Sari lamun seuri panonna peureum. Ger baturna teh seuri Nyi Sari nepakan bari jaman dulu. Tapi enteu lila kituna pok manehna ngomong nembongkeun pangabisana nempas nebieu. Cika payang cika pundung tukang botol ditetopong ulah hayang ka Nyi Enung bujal dosol huntompong. Ger deui saruri nanolok aya Nyi Enung pundung teu deikeun ngomong deui malah mah cari nak-nak era meureun danya huntuna ompong tapi ari dosol nama alam dan dekat tembong. Nu ulin memehan paseang ngantung si Alam berikat manehna nangtung nu bener kopea bari lungak-lingek pok ngomong di jieun-jieun ngahibur nu sedih ti dituna mah kacang cili, kacang cinong, kacang buncis di rantangan. Ulah sedih, ulah susah aya surili make calana. Ceuk si Alam bari nunjuk ka baturna atuh nu ngaran Sunta harita keur diuk bari ngorong. Pugue mendicuringak kadang gitu haok nyentak. Naon Salam? Gagabal semua ngomong teh nyebut surili ka dewek. Tuh ah teh nyebut surili ngan eta irung maneh renyangan nyebut ka monyet. Ingat surili euy. Ceuk si Alam bari nyerenge. Deka lain renyah cara monyet. Diang irung atuh. Ugar kuan ku garok atuh mun kurang kasap mentasi katinyuk tah. Kaindung Nyi Sari. Si Alam mundur bari nyerenge. Atuh barudak awewe nu tadi baeudeh jadi marah mah seuri terus reang ngaromong mani reco mata gandeng. Beginilah harita bekilo Bandung datang jujol pada hayang ngawadul da resep silih gonjak silih heuleuyan sanggeus ngariung aya welasna si Alam nyarita dari anaker. Batur-batur dengekeun yeuh kuring boga oleh-oleh aneh. Aya naon euy? Sunta penasaran nu sajen jempe. Kamari kuring teh manggihan nu ti guling. Terus dibawa ka imah Aki, heuh ditulungannya di ubaran. Eta jajaka teh urang Bandung keur neangan jimat batu wulung. Sanggeus ngobrol ngalen ngidul, ngulon ngetan nuhur hanap. Geus tong loba ting asamarana lah. Langsung kana pokon Alam. Ceuk si Sunta megat ka imah. Urang Bandung teh mere saemara euy. Nya manehna sanggup mere duit 1 juta perak kasing saha bae nu sanggup meunangkeun batu wulung tak kitu saembarana teh bisi marane aya niat milu saembara daregera teangan eta batu wulung mun kapangistorkeun ka kuring engke bakal meunang duit ti urang dayeuh 1 juta lain duit saeutik-leutik lain duit leutik-leutik eta teh euy
cek si Alam dari anakar gerba batulanana seuri disangkana si Alam teh heureuy da sok kitu biasana pura ngawadu ngabohong dapon rame jeung haneuteun ari tage kitu teu aya nu percaya kalakah pada ngageugeuikeun atuh ngahuleung si Alam teh manehna kaget nah baturna teh percaya apaan manehna teh sakitu dariana saeutik ge teu aya niat ngabanyolan nakala sadeuli euy maneh mah ari ngawadul tara kira-kira Alam ngabohong teh maneh mah teu kinten-kinten ieu zaman teh zaman naon Lam zaman dongeng atawa zaman kumaha sayembara mah ayana dina pantun ini dia atuh cek Sunta hor nada kuring lain horoy lain bohong nyaan pisan naira kuring bohong dan teu kapaksa mah tara ngabohong wani sumpah deka kan mah sumpah sieun kabendon lain cek saha eta teh Alam cek saha heueuh cek urang Bandung tuh saksina ge Aki Marana Aki kuring bidaku teu percaya ka Aki jigre tanyakeun ka ditu sarelea jempes silidelet jeung baturna akhirna sarelea panasaran kawas nu menang badami buriak bubar sugan terek baralik si horeng marulu ka imah Aki Marana si Alam marita colohok tuntungan nuturkeun ka baturna muru ka imah Aki Marana nya barang datang Sunta gegerowan ka Aki Marana torojol si Aki bijil bengong reuaseun nanjo barudak anu ngabring ka imahna atuh teu buru-buru nyarita olohok we si Aki teh Aki oh nya aya sayembara kitu cek Sunta sayembara naon ha asa teu bubuguh teuing cek Aki Marana apaan cek si Alam margalkeun teh aya sayembara batu wulung cenah na nya eta teh ieu mah hayang menang bejawe ti Aki da si Alam mah pura ngawadul bisi bohong cek Sunta di nu sajen nganyakeun oh eta lamun nya arek kumaha marane jarek milu neangan batu wulung we ki sugan we aya milik boga duit sajut-jut si Sunta nyarenge seuri ari Aki Marana minggu sabab asa teu tega ngabejakeun sayembara berat ka barudak ngora anu can boga luang jeung pangalaman keur kitu jol si Alam ngadeuketan ka Akina gancang ditanya Alam naha nya maneh geus ngumumkeun sayembara nya ki pan kitu janji Kakang Rosad oge poe ieu rek diumumkeun ka umum sabab pengumuman ieu teh keur umum sangkan kanyahoan ku umum sabab teu umum ari teu diumumkeun mah bisi babandon ku umum tembal si Alam bari mencerong ka Akina salah eta teh lain kababaturan maneh ngumumkeunna tapi kudu kakolot sabab neangan batu ulung teh lain pagawean enteng-enteng keun wae dina dibejakeun sina dibejakeun ka kolotna masing-masing ki heueuh kajeun geus Aki Marana teu ngaladenan barudak da geus puguh kitu bus we ka tengah imah ari nunyang hareupan para pamuda jeung pamudi langsung ku si Alam pok ngomong batur-batur nu baroga bujur baraya nu baroga tak-tak dengekeun nya pengumuman ti kuring ieu dengekeun urusan sayembara rek percaya syukur teu percaya syukur deui sabab ieu pengumuman teh lain keur barudak pantar urang euy tapi ditujukeun ka kolot-kolot kepada orang-orang tua anu geus legok tapak genteng kanek anu geus loba ngadahar uyah kahirupan cek si Alam nada kuring ge ti leutik sok jeung uyah dahar mah euy kade urang nyebut uyahan terumasa deka cek si Sunta percaya euy memang maneh mah geus uyahan Sunta anu matak awak maneh mah asin kesangna asin lehona asin getihna asin cek si Alam bari nyarenge sia ya geus ngasaan leho dewe nya acan atuh teu ditiu kumaha letakan lehoan da make nyaho yang rasana asin sia eta we atuh mun maneh aya lehoan
dipicen geuning. Sakala dilemot tong nikmat beges si alam rojit dulu terus tunjuk si lain mah. Batur langsung bubar disuntani bubar ka baturna buya kasalean nying rai arulin deui. Ari si alam mah ulang serangan ditepas ngadaweung bari mikiran kejadian dieu. Manehna jadi ragu-ragu, kurang lembur teh rek percayain atawa moal. Sebab ieu ge sidik si Sunta ge jiga nu ngalalawurakeun. Tapi teu dipikir panjang, pokona mah geus ditepikeun ka balarea. Rek digugurek henteu. Kari kumaha behna. Si alam teu ulin deui leos ka pancuran rek wudu da sakedeung di magrib. Kacaturkeun babaturan si alam mimiti nama memang teu percaya, tapi tadi ngadenge pisan di akimarana. Yen sayembara teh nyaan aya, ngan lain keur barudak ngora da ditujukeun ka kolot nu geus legok tapak genteng kadek. Akhirna masing-masing teh bebeja ka kolotna, nu akhirna timbul kapanasaran. Peuting eta keneh rambul ka akimarana rek nanyakeun. Atuh jadi rame di imah teh, katurug-turug nu geuring, akhirna ngarariung bari kemit. Bebas nananyakeun ka akimarana ngeunaan sayembara. Nya kapaksa ku akimarana teh diterangkeun yen nyaan aya anu mikahayang kana jimat batu gunung cenah. Sing saha nu bisa ngabantu manggihan eta batu bakal menang hadiah 1 juta gedena. Nya puguh we pikeun jalma nu teu paguh cecakalanana mah. Ngadenge kitu teh langsung goyah kapangaruhan kulamunan nganggap enteng kana eta sayembara. Jadi boro-boro nu kasebut murah keneh dalam nu geus cetuk dawuh oge aya nu kataji. Pok salah sahiji kolot nu katelamang uham nyarita. Aki, malaur teu boga pacabakan kuring deki, kula-kuli teu bisa, naktak nunak teu kuat, jeung buluhna teu pati kaharti. Jigana mun sayembara mah dina hasil lamun cekir teh da eta ngadenge juta-juta kitu. Nanyaan anu butuheun ku batu wulung ki. Ina becan percaya keneh bae. Nya anjang uham nya malah eta tingali jang parto nepi ka kitu tah. Apa ngabelaan ka hayang bakat ku hayang menangkeun batu wulung? Jawab akimarana. Init wae gitu ngajajal awak bari nguji diri gitu cenah ceuk Mang Uham. Beki kataji bener jang Uham jijajal awak teh ulah kurung batok teuing ngirup teh jang begeus mun pengora keneh mun pegjag-jag keneh ulah suka meok beh dipacok